Enak orang lajeng ka warta nu salajengna aya warta nu sumpingna ti Bogor nanging ieu mah tentang kriminalitas di Kota Hmm. Bogor. Tah ieu wartana ngeunaan sabada ngagasap motor warga, bangsat motor babak belur ditenggelan ku massa di kawasan Cimanggu, Kota Bogor. Palaku laju dipasrahkeun ka polisi pikeun diproses saterusna. Iya bangsat motor teh teu walakaya sabada diamankan ku warga di kawasan Ciamgu, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Pelaku sempat ditenggelan ku basa sabada gagasap motor anu diparkir di harapan imah. Nyata kejahatan teh awal nama kanyahoan ku warga sabada pelaku keur ngadorong motor korban sabada ngajebol kunci stang. Pelaku menjalankan kejahatanana jeung saurang baturna tuluy kakepung sabada rea warga anu kaluar. Sedangkan seorang pelaku sejenak kabur. Ayatullah Humaydi TVRI Jabar ngawartakeun.